Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kersana Bapak Kiai Haji Solihin, keluarga besar Masjid Darul Huda, anu kupibados dipihormat, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad anu kupibados dipihormat, al-mukarramun para alim ulama, para kiai, hadirin jamaah ahli pangaosan anu kupibados dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah. Tabu 10 kirang 5 menit orang ngawitan pangaosan. Mudah-mudahan riungan pangaosan ieu diberkahkeun ku Allah sehingga jadi sabab anu utami kana datangna ilmu nafi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring rada enjing sumping teh margi sabada ngaos bade teras ka Karawang. Anu kaleresan secara mendadak sim kuring nguping putrana almarhum pun guru apa toto bade ngahitanan putuna. Ayeuna teh enjing-enjing Pak, atuh sim kuring teh ti buburannya teh ditu keur mah bade ngaos ka Bandung ka dieu pan. Bengi kamari bengi tadi teh sim kuring ti daerah Parigi Panganaran pangaosan teh Pak. Ngabujeng ka dieu ayeuna mungkin sabada pangaosan bade teras ka Karawang. Tah rupina maghrib engke teh pertemuan sim kuring pun bapak sareng putrana apa Karawang Kang Ade. Pun bapak mah ngaosna ayeuna teh nying-nying di Garut tadi sareng sim kuring. Ngaosna enjing-enjing ngawengi di rorompok sim kuring pun bapak. Ayeuna di Garut tugi ka duhur engke banda duhur ka Karawang. Sim kuring di dieu engke bada duhur ke Karawang. Di Karawang teh engke rek ngariung tiluan sim kuring pun bapak Kang Ade gitu. Tuh karek ngaos duka naon eta mah Pak ngariung pokona mah. Nu imkan ka ditu hadir-hadir, nu teu imkan mah di dieu we sing nyaan dikir sing nepi ka Allah gitu. Teu kedah angkat ka ditu sadayana. Di dieu we teu naon sami wae. Di dieu taroki hate ka Allah, di Karawang ge ka Allah sarua di. Nu hebatna nu usul, nu di dieu tepi syukur, nu ka Karawang tepi syukur. Moga-moga sing warusul sadayana. Amin. Teu masalah angkat manu bade mangga anu henteu. Ustad Wawan mah bade setengah 3 miosna. Sim kuring mah bada duhur. Malah engke salat duhur ge jigana jama takdim sim kuring. Mun ngimaman engke makmum wiridan masing-masing. Salat sunat sim kuring mah rek salat asar engke teh jama takdim. Margi perjalanan tebih darurat. Kitu da Pak. Mangga urang kawitan pangaosan supados teu nyangkolong waktos teuing halaman sabaraha Pak? 40. Dina naon deh? Dalil akli di Allah wajib kudratna eta. Duhur tabu sabaraha duhur? 12 manggo 5 tabur 12 atau sengawasnya di ketemu 12 lah.
ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Dalil akli di Allah wajib kudratna eta kieu wujud sadaya makhlukna. Sareng dalil akli di Allah wajib kudratna eta kieu wujud sadaya makhlukna. Dalil nakli kudrat di Allah fek fikir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalil nakli kudrat di Allah fek fikir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada dilawunkeun teu naon supadoskeunna wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hartosna Gusti Allah eta kawasa kana sakur perkara Allah teh bisa. Hartosna Gusti Allah eta kawasa kana sakur perkara Allah teu bisa. Faqudratun iradatun ta'ala bil mumkinati kulliha indal taqo. Faqudratun iradatun ta'alaqa bil mumkinati kulliha indal taqo. Sifat kudrat jeung iradat ta'alluqna kana perkara nu mungkin ceuk akalna. Sifat kudrat jeung iradat ta'alluqna kana perkara nu mungkin ceuk akalna. Ari kudrat kana ijad rejeng i'dam tegesna ngayakeun jeung ngeuweuhkeun alam. Ari kudrat tegesna ngayakeun jeung ngeuweuhkeun alam. Ta'alluq
sifat kudrat ayat 7 sing kahartos hiji-hijina sing pugu ta'alluqna sifat kudrat ayat 7 sing kahartos hiji-hijina sing pugu anu 7 kabagi tilu rupina suluhi tanjiji qabdoh katiluna anu 7 kabagi tilu rupina suluhi tanjiji qabdoh katiluna wihan disareng dalil akli di Allah wajib kudratna eta kieu wujud sadaya makhlukna dalil nakli kudrat di Allah fikir wa huwa ala kulli syai'in qadir hartosna Gusti Allah eta kawasa kana sakur perkara Allah teh bisa faqudratun iradatun ta'alaqa lil mumkinati kulliha indar taqo sifat kudrat jeung iradat ta'alluqna kana perkara nu mungkin cek akarna ari kudrat kana ijab rejeng idam tegasna ngayakeun jeung ngeuwekeun alam ta'alluqna sifat kudrat ayat 7 sing kahartos hiji-hijina sing pugu anu 7 kabagi tilu rupina suluhi tanjiji qabdoh katiluna masih ngabahas sifat kudrat teh sifat ma'ani wajib akli Allah Ta'ala kasifatan ku sifat kudrat hartosna kawasa bisa mampu kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin eta makna kudrat teh bisa kawasa mampu bab nu jenengan Allah kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin awas jadi catatan tah kulantaran wajib akli Allah kasifatan ku sifat kudrat maka akal gorijina manusia ngarti kana yen Allah kasifatan ku sifat kudrat teu kahartieun lamun Allah teu kasifatan ku sifat
kudrat. Akal goriji mah Pak teu ngartieun lamun Allah teu kawasa ngayakeun makhluk, teu kawasa neuweuhkeun makhluk, teu kahartieun ku akal goriji. Akal goriji teh akal sampurna, akal nu mampu makrifat ka Allah. Akalna manusia teh aya akal nu disebutkeun akal tabii, akal natiko, akal goriji, akal rohani, akalna manusia. Di manusia teh secara global aya 4 akal. Hiji akal tabii, akal sato. Di manusia aya akal seperti akal sato. Akal sato teh akal anu mana? Akal anu teu bisa ngartieun kana 4 jeung 4 balapan. Teu ngartieun dah, moal bisa ngartikeun 4 jeung 4 balapan. Akal tabii da eta mah akal hayawan, Pak. Anu kadua akal natikoh, tak akal natikoh mah anu mampu berpikir. 5 dibantu 2 kali sabaraha? Kali 3 tak eta akal natikoh. Nu teu jalan akal natikoh na manusia moal bisa manusian anu bieu moal. Nu katilu akal goriji, tak akal natikoh mah moal nyahoeun ka Allah moal. Mata kalau mau datang jalma ngaji ilmu tauhid turun nu dipake da akal natiko ge ngajina puyeng mau datang deui ngajina moal. Namun sebabna teu ngarti, da moal ngarti akal natiko mah kana ilmu tauhid moal. Nu katilu akal goriji, tah ieu akal goriji akal anu sampurna nu nyaho ka Allah ngarti kana ilmu makrifat. Jadi lamun arek ngaji ilmu tauhid nu dipake akal goriji minimal. Nu leuwih hebat mah akal rohani. Di mana nu dipake akal rohani, ngaos ilmu tauhid ka guru mursid bakal ngarti jeung dauqiyah dina eta ilmu. Tapi lamun lamun akalna akal goriji bakal ngarti jeung paham ngan moal bisa dauqiyah. Sabab akal goriji kemampuhanana mengdugi ka makrifat am moal mampu nepi ka makrifat khos. Wah. Anu bahasa ngarti tadi kaharti Allah kasipatan ku kudrat, teu kaharti Allah lamun teu kudrat. Sabab ieu aya makhluk da melanana. Allah lamun teu bisa makhluk, mun teu bisa ngayakeun makhluk, kusaha tu makhluk diayakeunna? Cenah ku makhluk sorangan piraku nu eueuh boga pagawean pan tadina makhluk teh teu aya piraku boga gawe anu eueuh ta eta akal goriji. Ari akal rohani mah lain ukuran sakadar kaharti Allah kasipatan ku sifat kudrat jeung ngarti jeung teu kaharti lamun Allah teu kudrat, tapi akal goriji mah nyaksi kana kudratna Allah. Sifat kudrat teh sifat ma'ani, sifat ma'ani teh sifat wujudiyah, sifat bangsa aya. Lamun sir urang dibuka hijab kana kudrat Allah bakal nyaksi kana kudratna Allah. Jadi cenah kuring teh nyaksi akalna lain rohani, berarti akal gori kaharti Allah kawasa, teu kaharti lamun teu kawasa akal goriji. Tak kitu. Tapi jalma balig sarta boga akal ngamakrifatkeun Allah kasipatan ku sifat kudrat wajib syar'i lain wajib akli. Awas Allah kasipatan ku kudrat wajib akli, jalma balig sarta boga akal ngamakrifatkeun Allah kasipatan ku kudrat wajib syar'i. Doraka lamun henteu diganyar lamun ngamakrifatkeun. Wajib syar'i nekadkeun kudrat, wajib syar'i nu nekadkeun Allah kasipatan ku kudrat diganyar, nu teu nekadkeun disiksa. Bari jeung teu sah imanna langgeng dina nerakana sabab kufur hukumna.
Jadi kudu ditekankan ke orang Allah kawasa bener. Jadi kewajiban orang hati anu ka itu awamul mukminin wajib nekakeun dat nu jenengan Allah kawasa bisa mampu kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin. Itu nekakeun seperti kitu teu sah imana kufur hukumna abadil abad di nerakana. Kumaha salatna? Ari salat teu iman santeu. Wudu bari teu iman ka Allah santeu wuduna. Imam Tabtazani Sahibus Syarhil Aqaid lain genep fardu wudu teh 7 jeung naon jeung makrifat ka Allah. Sabab lamun anu genep dipigawe ku jalma anu teu iman ka Allah santeu wuduna. Henteu. Memang lamun cek hukum fikih fardu wudu genep. Tapi arek ningali kana makjur jeung makbulna amal fardu wudu sira 7 jeung naon jeung makrifat ka Allah. Lamun kitung sahunggul mah cukup pegawai genep sah asal ngajauhan pabatalan. Tapi diganyar moal. Sabab teu aya makrifat ka Allah. Makrifat. Kudu makrifat ka Allah. Dalilna aya. Sabab lamun nekadkeun kudrat di Allah bari teu boga dalil disebutkeunana iman taklid. Matak di dia dipelajari dalil supaya naon? Supaya imana iman ilmu. Naon sebenarnya iman taklid diikhtilafkeun ku para ulama nepi ka 5 rubah kawal anu diikhtilafkeun ku ulama. Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi mah ngahukuman iman taklid mah kufur hukumna teu sah imana abadil abad di nerakana. Cek Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi. Tapi cek kaul anu katilu tah ieu kaul jumhurul ulama nu sok dipake tategenan ku ahli aqaid nu makrifat marifat am teh kaul katilu. Cek kaul nu katilu iman taklid ge sah imana. Ngan lamun bari mampu mikirkeun dalil tapi teu boga dalil doraka ku teu boga dalilna. Tapi lamun teu mampu mikirkeun dalil sabab geus kolot unggal ngapalkeun dalil poho deui. Atawa belet ieu mah jalma teh. Hese apa? Anu belet teh hese apa liun? Babari poho belet. Hese apa ieu mah? Sabab pikun, sabab bodoh, teu mampu mikirkeun dalil, tapi nekadkeun Allah kasebatan ku kudrat. Marifat ka Allah teu boga dalil, lamun saaya elak bodoh atau ku kakolotan, teu mampu berpikir mikirkeun dalil, sah imana bari teu doraka ku teu boga dalilna. Cik mending asup ka mana orang? Kade orang ge cerek asup we kana bodoh ngarah teu doraka lain ka hayang urang asupna ge kumaha Allah itu mending urang ihtiyat mah bisi kasupkeun nu mampu mikirkeun dalil mending diajar dalil we ini mah gitu. Ulah nepi ka sah iman tapi bari dosa kudu boga dalilna. Dimisiekeun teh Pak jalma nu iman taklid teh eta ari imanna iman anu leleng kahalu lempang leleng kahalu teu make itu rada deukeut ti ku surga jadi gampang teu gurawilna kana kufur jeung musyrik. Ari nu boga dalil mah ada argumentasi heula urang lempang leleng kahalu make itu 10 rek rubuh nahan heula kana itu datang akidah syaigoh berantem heula jeung dalil. Nekadkeun Allah taala kawasa bisa mampu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin. Datang akidah syaigoh ceuk saha Allah kawasa pedah ceuk ajengan lain
pada uing ngarti yakin teh timbul tina dalil makhluk aya tadina eueuh mun eueuh nu ngayakeun saha atuh nu ngayakeunana mun lain Allah mana eta dalil teh datang akidah jaigoh teh langsung hancur tapi ditentang heula kunaon kuda dalil ieu makhluk aya buktina lamun Allah teu kawasa berarti lain Allah anu ngayakeun dia makhluk saha atuh can mangih beja teh berarti ge nu ngayakeun dia makhluk salian Allah geus mangih beja teh can sugan nu sejen aya mangih beja cek ajengan ieu mah lain Allah cenah sugan nu sejen kitu aya Allah hungkul urang teh beja ti ugal kiai nu ngadamel makhluk teh saha Allah can mangih beja nu lian Allah ari jalma nu teu boga dalil mah gampang dipacikeunna ku akidah jaigo cek anjeun Allah kawasa cek saha cek kiai ge sok bohong sok kepuh da jalma tuh pan geus ruas dikitukeun teh ruas aduh banyak cenah euy nya da jalma mah tamal sidq wal kibah pantes bener pantes bohong itu kan mah tamal sidq lidati hijaru cek ilmu mantek ge waduh banyak euy salah Allah teu kawasa salah ngabejakeunna kiai lamun teu boga dalil gampang ruksak lamun ladang tajalli lain ladang dalil ieu mah lekadkeun dat nu jenengan Allah kasipatan kudrat teh lain pedah didalilan ku makhluk tapi pedah nyaksi kana kudrat ta'al biru yatil iyan eta mah susah diruksakna urang nguping suara adzan di masjid sorak model kitu mah apal kuring ge kijaed eta teh nekadkeun kijaed aya di masjid didalilan ku sorak batu ningali pan eta didalilan anu yakin didalil gitu didalilan kijaed di masjid sabab sorak na ka kuping keur adzan torojo teh jalma bener di kijaed enggak kijaed da sorak lagi sorak kijaed Mang Bakar ge kemas kijaed sorana halonna sarua rawas pan buahnya ieu Mang Bakar sok bah tapi lamun heg urang di ru'yatil iyan panggih urang ka masjid salat bareng jeung kijaed tuluy kijaedna kuro ku urang ditinggalkeun ari datang ka imah kijaed keur kuro di masjid cek batur bawa lain kijaed papangih jeung uing sasalaman bisi tepel moal bisa dirobah keyakinan anu di ru'yatil iyan nu mata ku disebut yakin cek ahli tahqiq mah lain yakin bidalil tapi yakin bitajalli biru'yatil iyan eta nu disebutkeun yakin ahli tauhid nu mahjub mah imanna eta mah lain yakin bil iman lain bil yakin iman lain yakin eta mah ngan minangka yakinna di ahli mahjub mah eta iman na tuh sebenarnya mah ngaran yakin mah anu biru'yatil iyan ngan ku ulama dihargaan kajenting teu ningali asal aya dalil nu kuat maka kaasup ya yakin kaasupna nah di urang didalilan dalil akli di Allah wajib kudratna eta kieu wujud sadaya makhlukna dalil aklina Allah kasipatan ku sifat kudrat ayana ieu mah makhluk ieu teh disebutna dalil akli nu ijmali anu fardu ain gitu dalil akli aya dua dalil akli nu tafsili dalil akli nu ijmali dalil akli anu tafsili eta mah fardu kifayah cukup sadaerah hiji lamun sadaya eta teh bisa dalil akli tafsili doraka sararea aya nu bisa urang lunas kabeh dan ari dalil nu ijmali mah fardu ain ieu mah Pak teu bisa digantian ku bapa teu bisa digantian ku guru teu bisa masing-masing kudu boga dalil ieu naon dalil sifat kudrat makhluk ya aya lamun arek di istibsar mah
ulah langsung ieu makhluk anu aya ieu mah dina nadom ari panjangkeun mah hese kaburu beha kitu nadomna da dinadomkeun kieu pa ye lamun Allah apes tangtu moal aya makhluk tuh kan ya lamun Allah apes tangtu moal aya makhluk tak makhluk rek kusaha diayakeunna mun teu ku Allah tuh ayeuna buktina aya makhluk berarti Allah teh kudrat matak dalil kudrat dalil akli kudrat anu ijmali teh nyaeta ayana ieu mah di dieu ditulis eta kieu wujud sadaya makhlukna mun cek bahasa Arab mah dalil akli nu ijmali law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat tak kitu bahasana eta dalil akli anu ijmali supaya gampang dicernakna ulah bulat-belit guys makhluk ayana makhluk jadi dalil karena kudratna Allah entos gitu mun bisa dalil anu eta lunas dosa teu kudu kabagean anu cik tadi kudu boga dalil teh ta dalil azmi dalil ijmali anu akli ari dalil akli teh dalil anu panyakotanna akal menang akal dalil naklina kumaha wa huwa ala kulli syai'in qadir ari dat jenengan Allah kana saban perkara eta anu kawasa ta eta dalil nakli tina Quran kunaon teh didalilan ku Al-Qur'an teu langsung geus kalau make dalil akli Al-Qur'an langsung beka dalil jalma nu geus iman ka Allah bisa didalilan ku Qur'an teh lamun jalma nu can iman ka Allah bisa didalilan ku Quran wis yakin Allah ieu teh menang Allah mana dalilna bahwa ala kulli syai'in qadir cek jalma nu teu boga iman ka Allah aing mah ka Allah na teu percaya kana dawuhanna mah mau percaya Pak nu mata salagi can bisa nganterkeun hate nepi kana iman kana qaharna Allah taala kana jabarna Allah kana sugihna Allah moal bisa didalilan ku Al-Qur'an bawi dina kitab tijan teu langsung didalilan ku Quran sifat kudrat balina law kana ajijan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat gitu Bang kita didalilan ku Quran pansana ieu keur debat panjang akal anu teu boga keyakinan ka Allah can di bare Quran ka Allah nage can iman nu didalilan ku Quran mah jalma nu geus boga yakin ka Allah kuduna ulah jang di bare Quran dibere dalil hadis ka Rasulullah gitu percaya aing jadi kemana anu argumentasi secara akliyah heula Pak jadi keur ngancurkeun akidah jaigoh teh naon dalil akli nu jalan panyakotanna akal walaupun jalma geus iman ka Allah tah kakara didalilan ku Quran eta mah geus percaya geus yakin ka Allah nage tangtu yakin kana dawuhan Allah na nu teu yakin ka Allah moal yakin kana dawuhanna nu matak ulah beung jipak meretek mere dalil Quran ka jalma nu can iman mah dalil akli heula adu argumentasi naon dalilna kudrat aya makhluk tuh kan cek anu teu boga yakin ka Allah naon sababna aya makhluk dijadikeun dalil kana ayana Allah eueuh teu percaya kana ayana Allah lamun ayana Allah teu ngayakeun makhluk saha teu ngayakeun makhluk cikus ngadegeun can meneh encan saha ngayakeun makhluk teh ngayakeun ku sorangan lamun ngayakeun ku sorangan perkara nu eueuh tapi boga gawe bisa teu teu boro-boro eueuh maot teh Ki Umar macul tapi teu nyawaan kaharti teh komo Ki Umar can lahir tapi macul kaharti teh teu nya nu eueuh bet boga gawe di mana perkara tina eueuh pinah kana aya tangtu butuheun ka kana perkara anu geus aya leuwih teu heula daripada anu aya itu cok talaah dayahna mikir seutik ngaji tauhid ya cuman biasa diurukan sumuhun sarewe ngajina diajakan mikir puyeng kamu lamun salah ngagunakeun alat
ngaji ilmu tauhid ku otak wah harti lain alatna sarua jeung nangan amis ku cepil bisa moal letah nangan amis mah ku alatna alat ningali ka Allah alatna nyahokeun Allah naon cing qalbu ruhu sirru qalbu nyahoana am ruhu ukur sakadar tingkat mahabbah sirru anu tajalli ka Allah salian ti eta teu mampu nyahokeun Allah sakumaha cerdasna profesor doktor ngaran hatena iman moal nyahoan Allah moal sabab otakna moal nyahoan Allah moal akal natikoh mah lain akal pikeun nganyahokeun Allah nu nganyahokeun Allah mah qalbu mahalul ma'rifah ruhu mahalul mahabbah sirru mahalul tajalli nu ningali ka Allah sir nu yakin ka Allah ku dalil sarta nu pake dalilna makhluk qalbu nu mahabbah ka Allah sabab ningali kana sifat jeung asma naon ruhu matak hate ka begitu nu qalbu ruhu sirru matak iman ge beda-beda iman taklid iman ilmu iman ainul yakin iman hakul yakin hartosna Gusti Allah eta kawasa kana sakur perkara eta bisa kana sakur perkara Allah teh bisa cek di dia ge ala kulli syai'in ge kahade ayakul jami ayakul majmu cek ahli mantik mah pan ari kul jami mah ngahukuman sawarehna tapi sebagian lupa itu eta kul majmu disebutnya kul majmu santri teh palinter ngajina padahal lu belot ya kan ngan rata-rata palinter ngajina itu dasar tipe santren kiroat euy palinter ngaji Qur'anna padahal lu belagu ge aya eta teh kul majmu disebutna jadi di tengah hukuman sakabeh afrod kul majmu mah Kangjeng Rasul ditaros Gusti Rasul kosor atau hilap Gusti Rasul teh salat teh kumaha Kangjeng Rasul kullu dzaka laisa da wuqui kabeh teu tumiba ka kami tah eta kudu dieu teh kabeh teu tumiba sawarehna mun teu poho kosor Rasul seperti itu ari kul jame mah eta mah hukuman sakabehna seperti kullu nafsin dha'iqatul maut aya anu bernapas anu bakal anu moal maut aya teh ya maut sakabehna ge malaikat malakal maut ge tukang nyabutan maut wal aya nu icil hijau ge kullu nafsin dha'iqatul maut ta eta disebutna kul jame nu kitu cek ilmu mantek teh ban matak al kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu dzaka laysa da'uqi wa haysuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima ulang pas mantek di dia puyeng ke kerajengan eta mah dibahas ku masing-masing di pesantren ala kulli syai'in qadir di dia lain sakabehna perkara sabab perkara teh anu ngaran perkara teh aya nu wajibul wujud aya nu mumkinul wujud aya nu mustahilul wujud mumkinul wujud makhluk Allah sakabehna mungkin hukumna wajibul wujud af'al Allah sifat Allah dat Allah mustahilul wujud aya deui Allah salian Allah ari di dieu kulli syai'in qadir teh naon eusina nu wataka manaan ayat Quran wa huwa ala kulli syai'in qadir lamun teu ngaji ilmu ma'rifat anu aya dina lebah sifat kudrat wal apal tingali ta'alluq ta'dian sifat kudrat pakudratun iradatun ta'allaqu bil mumkinati kulliha indal taqo sifat kudrat jeung iradat ta'alluqna kana perkara mungkin ceuk akalna jadi sifat kudrat teh ya sifat kudrat teh sifat ma'ani sakur sifat ma'ani kabeh ngabogaan
ta'alluq salianti sifat hayat. Fal wajibu ta'liqu disifati hatman dawaman ma'adal hayati. Sifat ma'ani nu tujuh eta wajib ta'alluqna lian hayat itu wajib. Kudrat irdat ilmu hayat sama basor kalam wajib ngabogaan ta'alluq kabeh kecuali sifat hayat teu wajib ngabogaan ta'alluq. Mung ta'alluq ifadah hungkul ta'alluq tasheh. Salian ti eta wajib ngabogaan ta'alluq. Ta'alluq aya tilu, ta'alluq ifadah, ta'alluq ta'diyah, ta'alluq taratub. Ta'alluq ibadah paedah kudrat di Allah teh keur naon? Ari kudrat kana ijab jeung idah tegasna ngayakeun jeung ngeuweuhkeun alam. Ta'alluq ibadahna sifat kudrat ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhlukna Allah. Eta ta'alluq ibadah disebutna. Ari ta'alluq ta'diyahna hartina sasaran sifat kudrat teh ka mana? Kana wajibul wujud, kana mustahilul wujud, atau kana mumkinul wujud. Ta'alluqna ngan kana mumkinul wujud. Kulli syai'in di dieu teh kullu syai'in teh eusina sakabeh perkara mungkin teu kaasup wajibul wujud teu kaasup mustahilul wujud. Awas cirian sabdinya ala kulli syai'in qadir ulah gagabah ngamanaan Quran teh mun teu bari ngaji ilmu tauhid salah ngartikeun Quran. Lumatak la yamassuhu ilal mutatahharun maknana cek ahli tahqiq lain ukuran sakadarnya bak Quran kudu boga wudu. Tapi jalma nurut neleman isi Al-Quran tapi akalna teu mutahhar moal nepi kana makna Quran. Teu paham tauhid moal bisa ngamanaan ala kulli syai'in di dieu. Teu ngaji ilmu tahqiq ilmu ma'rifat qul huwallahu ahad teu bisa ngahartian ahad. Ahad diartian wahid, wahid diartikeun pikeun ahad, wahdat diartikeun pikeun ahad. Ahad lain wahid, ahad lain wahdat. Ahad mah ahad. Namun ngaran ahad etimu ahadiyatul jam'i, ahadiyatul jam'i, ahadiyatul jam'i wal farqi. Ngartikeun ayat Quran lebah dinya lamun teu ngaji ilmu ma'rifat khos bisa paham moal. Oh, paling nekadkeun Allah hiji, hijina kelas curug. Ngeusurik hukumna nyaritakeun Allah ku bilanganna. Hijina lain hiji bilangan, hiji lain 4 kali saparapat, hiji lain setengah netila 2. Di Allah mustahil aya bilangan. Matak nyebut hiji ka Allah lain hiji bilangan. Nekadkeun Allah hiji bilangan teu sah ma'rifatna kufur hukumna. Matak perlu diaji ilmu ma'rifat ku urang sing bener. Kudu boga guru mursyid, guru nu bener sanggup ditanyaan. Guru mursyid teh guru nu sanggup ditanyaan atuh geus kitu lah heula. Ari kakara ditanya mah osan geus maledogeun piring mah teh heula anang. Dina kudrat anu ieu abdi bakti kadat Allah cik cenah jengan geuning aya kudratna ieu berarti kudratna itu babal kayak sia teu percaya ka aing. Lain ngajawab belah ngarekan. Tong diguruan itu sanggupkeun ngajawab mah dolun mudilun sasar manehna ge teu ngahaeun. Guru mursyid teh guru nu sanggup ditanyaan. Guru pangrangkeun ngaran ahad jeung wahid kumaha bedana? Lamun udah pungak-punguk tong diguruan lebah ilmu tauhid. Gagabah. Aing ku guru kanu teu apaleun ripuh atuh. Di Mutawipan ka Jakarta dipingpin rek ka Tanjung Priok dipingpin kudu teu apaleun Jakarta sasar babarengan ge. Sasar bareng kan. Kulli syai'in teh sina naon? Cirian mungkinul wujud. Sakabeh perkara mungkin kul jame' di dieu. Tapi lamun hiji disebutkeun ka mungkinul wujud kulna kul majmu. Kul majmu dieu teh. Lamun ningali kana aya wajibul wujud, mustahilul wujud, mungkinul wujud, kul di dieu. Kul majmu. Tapi lamun disebutkeun kana kul kana ieu kana mungkinul wujud, kul jame'. Teu aya hiji mungkinul wujud nu teu diayakeun ku Allah jeung nu teu dieuweuhkeun ku Allah. Jadi kul jame'. Lamun kulli syai'in dinisbatkeun ka mungkinul wujud kulna kul jame', lamun kulli syai'in dinisbatkeun ka sakabeh perkara nu mustahil wujud, wajibul wujud, mungkinul wujud, kul majmu. Tengah hukuman sakabehna. Jadi diiwalkeun wajibul wujud, mustahilul wujud. Teu aya ta'alluqna sifat kudrat Allah jeung mungkin jeung mustahilul wujud.
seperti kumaha ari Allah cenah bisa nyeun deui pangeran seperti Allah tuh kan ya ari aya deui pangeran seperti Allah teh mustahil wujud sanes ulah kieu kawasa atau sina nyeun teh nu deui mah karena pangeran radarea lamun mentak ka dieu teh mare pindah deui ka pangeran nu sajan bisa teh kitu teu bisa ulah dijawab bisa salah ngajawab bisa da teu aya ta'alluqna ta'alluq tak dia sifat kudrat kaya ta'alluqna jeung mustahilul wujud sedangkan aya di pangeran salian Allah nu kuasa Allah eta mustahilul wujud disebutkan teu bisa salah pan Allah teh kawasa kana segala perkara nyeun deui Allah teu bisa atuh aya teu bisa nah ari kitu mah salah nyebut bisa salah kunaon teu nyeun nyebut teu bisa atau Allah teh aya teu bisa na kudu kumaha jawaban bener pertanyaan kitu mah teu aya pikeun ka Allah sabab sifat kudrat teu aya sasaranana kana mustahilul wujud listrik sapoe-sapoting beak sabaraha liter minyak tanahna da biasana barotok ku patromak pan hurung teh ulah nyebutkeun teu saliter-liter acan salah jika hurungna ku minyak tanah ulah kumaha pertanyaan kitu eueuh kana listrik mah sabab hurungna lain ladang minyak tanah tah kudu kitu bener Allah kawasa cenah nyeun deui Allah eueuh sasaranana kudrat Allah kana mustahilul wujud geus kitu teu aya sasaranna kana wajibul wujud tak aya jadi lamun sasaranana kudrat Allah kana wajibul wujud berarti apa sifat jeung asma Allah diayakeun ku Allah sorangan calagedag denger ngadirikeun sorangan tadi can kudrat yen kudrat manehna di diri sorangan berarti kitu lamun kitu berarti teu qadim sifat Allah teh sabab heula keneh datang daripada naonana daripada sifat jeung heula datang kakara nyeun kudrat bukan berarti Allah heula lain ge qadim begitu mah hadis ngaran hadis teh ayana kapilan ku Allah mustahil di Allah sifat Allah afal Allah zat Allah ayana teu kapilaan ku Allah qadim hukumna sebutna wes lebah ilmu tauhid mah kudu sing daek tatanya kade ulah cicing we sumuhun pada aya keterangan lamun geus teu nanyakeun opat eta sampurna iman rek nanyakeun sieun disebut teu sampurna iman padahal ngarti ge encan ngerti menanyakan lah yang disebut campurna iman teruskan sabab naon anu ngajelaskeun ilmu tauhid kudu sanggup ditanya amun aya anu ngajelaskeun teu bisa nerangkeun are kumaha bisa dituturkeun anak urang berarti nerangkeun anu teu paham bahaya nerangkeun teu paham kudu nu sanggupan ditanya ari sifat kudrat teh cek tadi ngabogaan ta'alluq wajib ngabogaan ta'alluqna da sifat ma'ani sakur sifat ma'ani wajib ngabogaan ta'alluq kecuali sifat hayat ta'alluq aya tilu ta'alluq ifadah ijad jeung idam ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin Allah taala ku kudratna bahasa kitu ge ulah jadi tekad kade Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhluk ku kudratna Allah lain kudatna salah musyrik sifat ge kudu kumaha mun bahasa kitu teh tekad mah kudu kumaha kudat Allah dat Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun makhlukna Allah teh kulantaran Allah dat Allah teh kasifatan ku sifat kudrat lain kudrat ngayakeun jeung ngeuweuhkeun dat henteu kudatna ngandat anu kasifatan dat nu kasifatan kudrat ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin tak eta kumanehna kadim ka Rasulullah lain ka Rasul poho ka Allah kade musyrik ka Rasul ge makhluk teu meunang ngagungkeun makhluk kadim ka Rasul sote hakikat nama ngagungkeun Allah nu parantos ngagelarkeun Rasulullah sallallahu alaihi tuluy
dijadikan jalma mulia ku Allah tuluy urang ngamulyakeun ka Rasulullah pedah Allah ngamulyakeun. Jadi mulia nu aya di Rasul teh nu saha nu Muhammad digelarkeun ku Allah, dipinterkeun ku Allah, dibisakeun ku Allah. Hakikat perkara nu aya di Muhammad nu saha nu Allah. Mata takdim ka Rasul teh takdim ka Allah. Lamun teu dihakikatkeun takdim ka Allah mentok di Rasul musyrik hukumna. Ulah gegabah teu make tauhid merek takdim ka Rasul ge telah jadi nyalahan. Ini ka Baitullah yuk sisi Ka'bah ka Allah na poho. Musyrik kana Ka'bah ngadan musyrik kana Ka'bah. Kita ngarep ka Ka'bah teh lain hate kudu ngarep ka Ka'bah. Badan ieu ngarep ka Ka'bah. Lamun deket Ka'bah ari ti kajauhan mah teu dieu. Donan fil budi yakinan fil qurbi. Ti kajauhan mah asal yakin Ka'bah teh ka ditu. Nyaharepkeun rek nyalahan rek teu teu naon. Lamun deket kudu yakin deket tingali awak ngungkul ari hatena mah kudu ka Allah ulah kana Ka'bah. Allahu Akbar Ka'bah nu katempo Allah na eueuh tah eta salah deui wae. Aya bagianana yang hareup ka Ka'bah urusan fikih hate tajalli ka Allah teu kali Ka'bah eta mah urusan ilmu tauhid eta mah sakabeh makhluk eueuh nu wujud dengan Allah wungkul ceuk ilmu tauhid. Ayat ta'aluk taratub. Ta'aluk taratub teh ayat ta'aluk tingkatan. Lucek di dia ta'aluk na sifat kudrat ayat 7 sing kahartos hiji-hiji na sing pugu. Anu 7 kabagi tilu rupina suluhi tanjiji qobdoh katiluna. Ta'aluk tingkatan. Tapi kahade ya ulah boga sangka bahwa kudrat Allah tingkat-tingkat. Berarti lamun tingkat-tingkat aya luhur jeung hanap di Allah eueuh luhur jeung eueuh hanap. Allah la jihata wala zamana wala makana wala hududa di hadrat Allah mah. Teu bahasa aya tingkatan di hadrat Allah teu aya lamun tingkatan aya luhur jeung hanap. Eta mah ceuk bahasa makhluk keur makhluk disebut tingkatan sote. Lain pikeun datia lagi pikeun Allah di qadimna Allah lain kade. Lain nyipatan kudrat tingkatan teh nyipatan makhluk nu ka indiraj ku sifat kudrat. Awas ulah salah paham. Disebut ta'aluk taratub tingkatan berarti kudrat Allah ta'aluk jeung ta'aluk sulhi qadim ta'aluk tanjij hadis ta'aluk kana qobdoh awal ta'aluk kana qobdoh sami ari kitu mah kudrat Allah teh euy tingkat-tingkat lain kudratna makhlukna anu kata'alukan ku sifat kudrat nu aya tingkatan nana ngaran kudrat Allah mah qadim teh tingkatanna aya tingkatanna makhluk kamari aya nama geus eueuh deui aya deui eueuh deui tah eta tingkatan aya jeung eueuh saruan teh henteu teh sarua ceuk makhluk mah tapi pikeun Allah mah sarua aya jeung keur aya ceuk urang teh eueuh bedana dohirna pikeun Allah mah ari ceuk urang mah lamun aya bunga lamun eueuh susah lamun ta'alukna jeung nu dipika resep lamun taluk jeung dipegang lama aya susah eueuh bunga gitu eta tingkatan pikeun makhluk bahasa makhluk pikeun makhluk lain bahasa makhluk pikeun Allah nah wasti dia kudu paham urang we dina taluk taratub ayat 7 kabehna taluk suluhi qadim taluk suluhi qadim teh cumantelna kudrat Allah pikeun ngaluluskeun makhluk nu bakal diayakeun jeung ngaluluskeun makhluk nu bakal dieuweuhkeun eta ta'aluk suluhi qadim sering dicatat lah bingung ke anu nanyakeun teh ta'aluk taratub ta'aluk suluhi qadim pas anu nanyakeun kumaha kang ta'aluk suluhi qadim maki geus bisa menjawab mending jeli cenah rek kartu rek henteu lamun teu paham aya naroskeun deui kayak kitu. Ta'aluk suluhi qadim teh ta'alukna kudrat Allah pikeun ngaluluskeun makhluk nu bakal diayakeun jeung nu bakal dieuweuhkeun eta
mantelna kudrat Allah pikeun ngaluluskeun makhluk nu bakal diayakeun jeung pikeun ngaluluskeun makhluk nu bakal dieuweuhkeun. So eta ta'aluk suluhi qadim disebut. Jadi ta'alukna kudrat Allah ka makhluk nu tanjis hadis. Yang eta makhluk bakal diayakeun ku Allah jeung bakal dieuweuhkeun ku Allah. Tah ta'alukna kudrat Allah kadinya ta'aluk suluhi qadim. Encan aya di catatan Lauhul Mahfuz can. Dan disebutna lamun makhluk geus aya di catatan Lauhul Mahfuz Lauhul Qada disebutna. Atawa Lauhul Qadar disebut. Ya mah makhluk can aya catatan di Lauhul Mahfuz, tapi kudrat Allah geus ta'aluk ka makhluk nu bakal diayakeun nu bakal dieuweuhkeun disebutna ta'aluk suluhi qadim. Ta'alukna kudrat Allah pikeun ngaluluskeun makhluk nu bakal diayakeun jeung nu bakal dieuweuhkeun. Ta'aluk suluhi qadim. Ta'aluk tanjiji di dia ta'aluk tanjiji hadis. Ta'aluk tanjiji hadis ayat 3. Tanjiji hadis teh hiji jelegna aya sabada eueuh. Tadina eueuh jeleg aya budak dikandung porojol dilahirkeun. Tah eta ta'aluk tanjiji hadis disebutna. Ta'aluk na kudrat Allah ka makhluk anu keur jeleg wujud ta'aluk tanjiji hadis. Kudrat Allah kan teh hadis qadim tetep dan ta'aluk kadinya ka makhluk anu keur jeleg wujud disebutna ta'aluk tanjiji hadis kahiji awal. Kadua ta'aluk tanjiji hadis keneh ka makhluk anu kes keur les eueuh sabada aya les eueuh tah keur lesna eueuh kata'alukan ku kudrat disebut ta'aluk tanjiji hadis sami eta disebutna. Ta'aluk tanjiji hadis kadua ta'alukna kudrat Allah ka makhluk anu keur les eueuh sabada aya. Muka tilu tanjiji hadis kene ta'aluk tanjiji hadis muka tilu eta kudrat Allah ta'aluk jeung kaayaan makhluk baas hudang ti kubur tina eueuh jeleg aya terus tina aya jeleg eueuh tina eueuh muncul deui aya baas hudang ti kubur ta eta ta'aluk tanjiji hadis katilu disebut. Ta'alukna kudrat Allah jeung makhluk anu keur dina kaayaan hudang ti kubur baas tina eueuh kana aya deui. Kantun ta'aluk kana qabdoh ayat 3 qabdoh awal qabdoh sani qabdoh salis hanca eta kita